Haling tong halangan wae keur sasapu teh ieu ngeurinan wae. Lain mah ingkang itu neangan gawe mane tadi kurang tuh. Cicing drake. Haling ke itu mantuan henteu jadi budak teh teu ngarti pisan. Umuran membantuan teu kumaha ngaran halangan. Awas haling ke itu. Ka itu. Aing ngeuga budak teh sedek mantuan sedek naon tuh tempo si Aldi jeung sakit teh sagala. Pel naon teu bararesi. Entak ieu teh. Sapun age tungan hiji mi kudu nama dua karena hiji awal malah hiji dua itu biasa sepatu ka itu. Sepatu mana mi atuh? Yang geus tong loba omong nama ingkah yang mana kayak itu tong titing di dieu lah. Kalau mi atuh urang rek ingkah ayeuna tapi mata jajan urang teh. Kudu jajan ulin keluar teh modanan mi atuh. Tang teh hayang jajan tebang teh kos batur gitu. Bapak bangus deui. Seplak. Urang ngalamun we unggal teh mi atuh da nyeri hate urang teh ngan ngalih kayak itu mana teh juga Umi si Umi bener tega ka urang Umi mana mai teu tadi 1000 training oge ini teh mere atuh mi lapar urang teh mi lapar ka karti mah teh nyeri huntu dia tuh tidak mi mah ka urang teh meni kitu mi teh mere jajan mi 1000 training oge nya tuh mi urang kumaha sok ayeuna beuteung teh lapar urang teh aing mau ya Allah kumaha tuh ya Allah pusing ya Allah kumaha orang tuh boga duit yang dahar atuh papar aing teh can panas poe kieu teh sok cobaan tempo atuh kumaha kudu kumaha tuh urang teh ya kuning beuteung aduh tonan ieu buahan naon buahan naon ieu teh nya ngeunah teh nya urang cobaan heula apel kuning beuteung teu kuat ya Allah cikan nu dahar payut pang teu ngeunah kieu geuningan teu ngeunah pisan demi Allah na ge aing lapar aing lapar Duh, ini teh jadi terjadi ini. Negara dia pelangan teh. Woi. Naon tuh ceng di gorowokan mana teh? Naon? Lapar Mang Jua euy teh, cendahat tadi. Ya sok atuh kajeula atuh lapar mah. Naon sok? Mun aya naon teh tong gorowokan teh kajauhan atuh. Hargaan urang kolot. Urang ieu mah ieu urusan beuteung ye, selapar teh tadi. Sayang dahar urang teh ku si Mama dicarekan teh ditu teh ku si Umi teh. Minta duit teh mun dikuat ka teh dibere ku si Umi teh. 1000 prendeng Mang Jua. Mun aya mah teh Mang Jua sok minjem sabaraha we urang teh. Sok ieu aya duit receh meureun nanti urang jikeuna mah. Itu sabaraha maneh? Sok sabaraha we Mang Jua lah. 500 gitu naon. Yang ngajel beuteung unggul Mang Jua itu da cendar tik-tik aten atuh Mang Jua. Lumpang. Geus tuh 500 paling nya. Cek sabaraha we sok Mang Jua tapi mah da ditampi sabaraha ge. Mungkin aya we Mang Jua. Ya tuh hampurannya ieu ngasak ieu. Nya Mang Jua angguran ieu nuhun pisan ketampi pisan ieu duit Mang Jua. Nuhun pisannya. Ya. Cing digampilkeun rezekina. Amin. Cing ditampi iman Islamna ku Gusti Allah. Mau khasa Mang Jua. Nuhun. Nyasok ceng, nyasok cing selamat ji, kayak itu.